si Isan baheula lagi orang di Tajong. Abah we meureun moal naon tinggal minta maaf. Geraheun kamari ge orang di Tajong. Balik deui we yuk muter jalanna urang ka barudak. Hayu. Yuk. Barudak. Ayolah. Kenaraon Bil? Biasa we ngabaturan si Didit. Orang tadi di dieu. Marana geus di mana? Tadi orang teh ka dieu ngan aya si Isan. Dieu we muriling jalanna. Emang kunaon lamun aya si Isan? Jadi caritana kieu Bil baheula. Itu sa tepunten-punten acan eta euy. Geran. Urang geron. Ayo. Gede. Naon Mana orang mana? Abi mah ti wetan Mana? Ngabelanjang wae jiga hayam ayo. Teu ningali urang keur diuk di ditu. Oh nya, punten tadi teh Abi hilap. Kabari wah, sieun. Ayo. Itu di sauran. Ayo. Kamar Rana itu si baru kokok. Lagi yuk. Ayo. Geus hayu we, geus deugeut, bisi kaburu ka dieu. Ayo tuh teruskan. Kan sama Rana. Juga nama ka ditu euy. Aduh. Jangan istirahat lah, orang capek. Yuk we heula tuh. Ayo atuh diuk di dieu heula. Nah, dahan beten. Yuk ka dieu. Mana jalan muter tuh? Oke, orang jalan ada. Sip. Naon? Naon? Ayo orang balik. Ayo. Tah gitu Bil, cari tanah teh. Oh, nah mana lain minta hampura, kadon kabur. Dalam untuk kabur orang sieun. Oh, gitu. Enggak sih, aya nama urang kaditu ka si Isan, urang minta hampura ku saya dianter. Bil, bener anterkeun ka ditu. Ayo. Urang arek ngobrol heula sakadeng, urang teh diuk. Oh, sok dariuk. Oh, si eta nu kamari teh. Kila kan urang arek ngobrol. Dikela. Kan kalem
perjalanan ku maneh. Nah urang mah deui mah ditajongan ku maneh. Dang bodoh ka urang main kabur wae ngaliwat teh ngomong punten-punten acan. Oh, da urang mah teu niat erek najong. Salah manehna we beut kabur. Oh, hampura mata kabi kabur ge daruas. Geus. Ayeuna mah urang mah urang salaman we. Oh, hampura atunya. Urang ge pura heuh. Segala permasalahan bisa diselesaikan dengan baik-baik. Seperti kisah yang kita mau cerita, penghuni semua yang suka